Kapankah kula bahagia? Kapankah kula bahagia? Aduh, lamun dahari nu hajat mah seumeuh ieu kula. Aduh, kurang beri beteng. Pindang tembak. Pindang tembak. Pindang tembak. Benar eta si banget. Jangan-jangan Eden eta. Dilaporkeun ya kata teh aing. Pindang tembak. Pilih kula. Cara pamajikan sini pilih kula. Pindang tembak. Aduh, nggak cukup kula raja, sini ratu. Bih, bener beta kebuka sini jadi gitu Edan. Waduh, aing mah bener ya. Iya, geus 2 poe aing ieu teu manggih pekang-pekang. Kemana ya? Ku hese ta budak di teanganna. Soalna aing ieu geus kebel ieu. Hate aing geus teu kabendung ieu, neuk curhat ieu. Lah, mana nama aing gosip anyar, Edan Edan. Aduh. Kita sih banget. Kaleng romeng bae. Beungeut aing mah kieu-kieu ge seukeut ka awewe. Awewe ge telah ku nyeuleuh aing. Laju resep bae. Lah cek kumaha dia bae lah. Cek euy. Tadi aing manggi si bengek, terus nu Edan dia. Di mana dia sih? Itu di ditu, tadi aing manggi. Terus kunaon eta? Kok bisa edan? Atuh ti nyaho ih. Oh, geus lah. Penting aing ngomong jeung dia lah. Beresna ngomong jeung dia mah. Sebodoh amat lah. Kok eta si bengek jadi edan kitunya? Apa gara-gara calon pamajikanna waingker kamari diajak kondangan gitunya? Kesempatan aing sih ngandapatkeunna. Aduh, bisa stres gitu nya. Imah kudu gagiraan aing. Assalamualaikum teh. Teh. Waalaikumsalam, naon? Itu teh. Itu kunaon? Tenang heula, tenang. Naon santai atuh lalaunan heula ngomongna lalaunan. Naon? Itu teh si bengek. Kunaon yang si bengek? Itu teh si bengek kos nu Edan. Hah, kok bisa? Atuh ti nyaho teh. Hayu atuh geus di mana si bengek hayu? Wah. Kungeunah amat ya. Pih, cur. Bari ngopi, bari ngakan cucur. Semining sedap aing ya. Upelam isi cucurnya. Insyaallah. Aduh. Tapi aing melang ya. Kasih cak-cak heui. Ka mana nyampal eta budak? Wah, curiga ieu mah aing. Asana meuteun ninggalkeun aing ieu nya. Mau daekeun deui ka aing jeung aing ayeuna mah. Ngahiji. Widih. Kunaon amat jangan ngopi di dia. Izin can ka aing. Emang kunaon? Kan Penting pergi izin. kami meureun di dia lah. Hei, Di Kasmir. tadi geus amanat. Kasaha? Kaki Kasmir. Kayak heula aku lagi can manggi Kasmir ieu ti keur subuh. Wih, asana ngeunah ya. Ngopi jeung cucur. Hei, dia sih mending ngancret ka aing. Nu bener bae ngomong ih. Atapan bener ya cucur. Ngagantengan ke aing ya di semprot musia mah. Lah ya kan ya. Tuh, Wih, kok ngeunah ieu cucurnya. tunggueunah lah, tinggal makan doang. Oh, ibu ganeng gak sih? Kungeunah ieu kopi jeung cucur. Atuh mah tunggueunah. Musia mah tinggal makan doang. Nyonya. Ai, teh budak. Sopan ka kolot.
Datang ka dieu eta budak. Ngakan cucur doang. Beakeun deui. Nya kopi. Terus teken na eta batur Amir. Kudu dikumahakeun nya. Aing mah ngagehan Bahri, jeung cak-cak heulai. Aing mah pan setia, selalu inget ka nyana bae mun aya barang dahar. Bagian nyana mah suwe bae lah. Lok tembang. Aduh, lok tembang. Aduh. Bocah tembang. Ini dulu di sawah. Kayak. Itu kosnya si bengek naik. Coba gerak. Aduh. Anjas kasih kebo ini dia. Kasih kebo. Jangan pamajikan. Ndak angkat dia. Dia kunaon? Kunahan sih. Nanan gente. Cina dia stres. Cek saha. Cik si Lia. Cara bulan di denge. Orang bener nikah. Jangan terus di jalan ke kiran. Usam tembang gitu teh. Nu bener sia bengek. Cara bulan di denge. Siapa namanya teh mah? Aing eta ngapalkeun puisi. Puisi jeung naon tuh dia di mana aya puisi? Usam tembang. Eta usam tembang teh. Aing menang topik anyar. Sugan we. Eta usam tembang gitu bisa jadi laguan orang duaan gitu. Lah dia orang sadesa jaga bita gengges. Geus ya edan. Waduh. Saha eta nu ngagosipun kos itu dia ya gara-gara si Caru Bulan nunjun gosip-gos itu. Pan dia jadi nuduh-nuduh adi aing. Aduh lain nuduh lah kenyataan kos itu. Coba aing hayang dia nyaho aing edan di mana? Aduh ke aing di. Tanya, lian dengan kata pakaian heula di hujan yuk. Oh, tuh nih. Nah kemana dia? Cuaca hari cangkilnya sebut mendung. Silakan bareng dia. Geus batu ngangkat pakaian. Woi. Boboy siang nahan amat ngogo bediuk. Woi. Hah? Cek geus balik video. Enggeus. Berajam. Geus 3 jam aing nangguan bae cak-cak heulai. Buset, atau sekalian beta perlukeun, curulukeun. Ari kebal mah. Lah sebodoh teuing tah. Dasar pekang dia. Ayo jadi diri kesorangan naonan. Nangguan saha? Cak-cak heulai. Nangguan cak-cak heulai mah geus seneng, aya geus bahagia nya nah. Jang geus nikung kabogo si eta si bengek. Teu percaya aing mah. Sama geus bali arah ayeuna mah. Percaya. Sama ayeuna mah geus tiungan bae jadi awewe. Ngomong sembarangan bae eta. Aing mah kieu ge normal. Jantan. Jantan sih sebelah lain kok simet gabeng we. Ih, nyamun sia mah. Oi, Mer, kieu ge aing mah best friend ka manehna mah. Best friend. Ngakan be dia permen. Woi, Kang, kamari. Cacak heulai. Ngomong ka aing. Aing mana ge boga babaturan sia ngaribran doang nih disebut jomblo bae. Joki jomblo teh laku na ge. Eta si budak. Ngomong kitu? Heeh. Katambah ta si bengek na ge ngomong kieu. Tiungan be tak si pekang si urip ame jadi kabuh cacak heulai. Atuh aing dinya nambah puas susurian. Lu bener, Mer. Atuh bener wih Wah. pekang. Ari kitu mah aing emosi ieu. Emosi meureun. Oh, maksudna. Ih emosi gitu. Oh. Geus. Eta ngomong kitu. Oh lah. Aduh, parah budaknya ka aingnya. Aju saya nanda kumaha. Teu nyaho ya aing, ubah atur ari kitu mah aing. Aduh. Del lama. Wah, ari kitu mah eta budak. Untuk diteangan ku aing. Aduh tayangan lah itu. Tarungan ku aing lah mun kapanggih mah. Sakalian tiir. Atuh, Mir. Geus lah. Bye, Mir. Oke. Nuhun nya. Yes, good. Tuh, sampai eta budaknya. Geus hidup kalian karungan. Emang sabarana sia kunaon si bengek? Aing teu nanaon. Di, teu kunaon si sia make baju sarwe kitu. Ya mah, dia nyahoan. Bae tahun 2020 meureun. Atuh baju ge baro olong. Karak nyaho aing baja. Zaman ka zaman mah nya aya zaman baju barolong. Atuh lamun entah baro olong mah ja. Atuh mau asup beunang ka awak ge. Atuh heuh sih. Tapi kunaon eta baju sia bolong kitu? Cari tanda makia ya. Pan aing
Kan ngapalkan lagu anu judulna usam tembang teh tak kebetak kula nincak anu leueur terus kula nyaredot ngaca pagar atuh kos kieu soek. Ih, kabina-bina amat ya sih. Apalkeun kos kitu ge mending tangka nyoredat. Atuh syugan be hari apal mah jadi laguan urang duaan. Geus lah hayu maning urang lempangan. Bung lelempangan jeung dia isin aing mah make bajuna kos kitu kos jelema edan. Lah dia isin lempang ngejeng aing keur kamari mah sia lempang ngejeng cayak lain daek dia Atupan meureun itu mah pakaianna rapi teu cere dia ih. nyana barapi ge pakaianna beungeut anu rusak ari aing mah pakaian anu rusak tapi beungeutnya rapi. Ai dia ku sok kasep ngalem sorangan bae. Hamu tak kasep mah dia mau bogoh bareng ka aing. Wah, jangan-jangan sia keur kamari edan karena neuleuh aingnya ondangan jeung si cak-cak heuai. Eta dia nyaho kadeuleuh aing jelmana jengkelan depresi jengkel aing keluar kabeh tapi dia masih bogoh teh ka aing. Di, sameureun nu bogoh ka dia. Oh jadi dia kitu ka aing berarti sia mah ieu bogoh ka aing cuma pura-pura. Dia si bengek iku baperan lalagaan ge. Tapi dia masih bogoh kan masih sayang ka aing. Benar. Heeh. Coba deui. Bengek. Eta handat kepejit beuteng. Geus lah aing rek baliknya. Atuh hayu bareng ge. Sia nak balik ka imah aing. Atuh entah maksudna atuh bae nganterkeun be. Ke tanpa majikan ka kiri aing ka kanan. Geus atuh serah dia. Ayo. Woi, woi. Kita mana wae euy? Coba kali. Enakan ieu budak. Panggil budak. Gagayaan bae dia tak kunaha. Woi, si ka mana bae? Biasa Irip, mentes di salon tadi. Salon naon? Salon aktif. Lain lah. Pangkas rambut. Wih. Pantesan glowing. Atuh iya dong. Supaya ganteng, Rip. Aing nyangan sia bae, ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka ler, ka talimbang aing. Cenis poho ka aing ayeuna. Mentang-mentang geus boga ieu calon. Ugahan aing nek ngobrol yang dia ya, Rip ya. Aya berita bahagia hangat. Hanget. Hangat keneh, Rip. Atuh mantep hanget kan Ngebul. Ngebul. Kejo bae ngebul. Hangat, Rip. Gurih pokoknya mah, Rip. Wih, berita naon ya? Biasa, Rip. Aing kamari. Ondangan yang awewe. Kabogoh bengek. Pu aing diajak. Eta sih. Maras ya batur. Bodoh amat, Rip. Kiki ge, Rip. Aing horeng siringan, Ripnya kok eusepnya. Iya heueuh. Heeh. Ri, aing hang nanya ka sia. Cerek Amir cenah. Ka aing dia ayeuna geus ngajauhan bae. Poho cenah ari abak aing ditah ditiungan cenah. Ieu, Rip. Aing teh hayang ngahiji jeung dia bae, Rip. Nu aya batur saujon, Rip. Aing jeung dia bae. Kok bisa? Heeh, aya habak aing naik ka bogoh dia. Hayang. Salah na. Terus kok sia bisa jeung awewe si bengek? Cek aing ge aing mah seukeut, Rip. Siringan. Bogoh. Awewe teu laku neuleuh aing, Rip. Langsung daek bae. Iya. Ri. Aing mah aneh ka sia. Bisa daekeun. Sia boga ilmu naon sih? Seukeut kitu ka awewe. Adi, Rip. Yo, aing boga ilmuna. Dia hayang nyambung. Atuh hayang lah. CS. Ilmu KBG syaratna, Rip. Syaratna naon teh yo? Sia mau bata Heeh. ka imah awewe. Terus? Jeung mau keusik ka imah awewe. Heeh. Terus bata jeung keusik sakumaha tah? Bata satrek, Heeh. keusik satrek. Heeh. Atau ngabangun sih, Rip. Bisa bae sia mah. Atuh rugi aing. Pokona mah, Rip, encan waka diturunkeun ku aing. Turunkeun lah wayahna tuh. Sabar bae. Sebeuhkeun bae jomblo. Iya. Ih. Dah heunya. Sugan bae aing lah. Ieu jeung dia deui. Sugan bae katereuhan lebar Ayo. aing lah. Anggele boy mah.
Dah.